Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dina dinten ieu urang ditakdirkeun ku Gusti Allah ikhtiar urang sadaya kanggo ngahadiran dina kajian agama Islam. Insyaallah ayeuna nu bade dibahas, nu bade dikaji pokok ajaran Islam. Jadi intina ajaran Islam teh naon? Jadi supados upamiku urang pokokna intina tos tiasa kapaham, jadi ke pengembanganana itu langkung kapaham. Ari pokok ajaran Islam teh aya 3. Kahiji iman, kadua Islam, katilu ihsan. Mung sakitu pokok ajaran Islam. Anu kahiji iman. Ari iman teh kalimat dasarna numutkeun lugoh, numutkeun bahasa, numutkeun etimologi asal usul basa. Iman teh kecap tina amana yu'minu imanan, artina percaya. Jadi jalma anu disebut jalma anu iman nyaeta jalma anu akidahna teh lurus, mung ka Allah ibadah, mung ka Allah ngadoa, teu musyrik, teu syirik. Tah ieu pokok ajaran Islam. Jadi ajaran tentang iman mah ngabahas, ngomongkeun, ngaluruskeun hate. Jadi ajaran Islam teh nu kahiji tah luruskeun hate gitu. Hate urang teh ulah syirik, ulah musyrik, tapi hate urang teh kudu bertauhid gitu. Ajaran pokok nu kadua Islam. Ari Islam teh asalna kalimatna tina aslama yuslimu islaman, artina pasrah, tunduk patuh. Jadi jalma anu beragama Islam tunduk patuh pasrah ka Gusti Allah, ngalaksanakeun ngamalkeun ajaran-ajaran Islam. Jadi ari Islam ngatur pekerjaan awak, pekerjaan fisik gitu. Eta Islam. Jadi ari iman mah ngatur hate, ari Islam ngatur kegiatan fisik.
Anu katilu ajaran pokok nu katilu ihsan. Ari ihsan teh kecap asalna ahsana yuhsinu ihsanan. Hartina nyaeta nyieun kahadean. Jalma anu ihsan ngalaksanakeun pirang-pirang ibadah teh contona salat. Hatena teh mata hatina gitu ningal ka Gusti Allah. Lamun mah memang mata hati teu bisa ningal ka Gusti Allah, boga kayakinan yen Gusti Allah moncongok kana dirina. Contona lamun urang keur salat, mata hati urang teh manteng, tah fokus ka Gusti Allah. Jeung ngabogaan kayakinan ieu diri teh keur ditempo dipencongok ku Gusti Allah. Tah ieu disebut ihsan. Nah, kronologis kateranganana, historis kateranganana hadis disebutna ieu mah hadis teh hadis Jibril. Populerna disebut hadis Jibril. Sabab langsung malaikat Jibril anu nyanakna. Jadi anu nerangkeun pokok-pokok ajaran Islam teh langsung malaikat Jibril langsung datang kana tempat riungan, di tempat pangaosan. Jadi harita waktu Nabi Muhammad ngariung jeung para sahabat dina taklim, nah jika urang kieu ngariung kieu gitu. Tarojol malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril bajuna bodas, rambutna hideung kitu terangkeun hadisna. Urang mah sok dibalik kada. Baju hideung, rambut bodas geus kolot. Malaikat Jibril datang make baju bodas gitu. Rambutna teh hideung. Datang ujug-ujug datang teh di payuneun Nabi Muhammad, calikna teh papayun-payun gitu. Sanes digigireun jauh calik ke di payuneun Nabi Muhammad gitu. Atuh para sahabat nu sejen teh kaget. Eta teh saha jelema teh? Saha urang mana gitunya, meni jiga ujug-ujug akrab gitu. Jadi para sahabat mah mung neuteup bengong gitu. Gitu. Tahjol nanya weh ka Nabi Muhammad teh. Ahbirni Muhammad anil iman. Muhammad terangkeun ka kuring ari iman teh naon. Gitu. Nabi Muhammad nyarios ngajelaskeun gitu. Al imanu ang tu'mina billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi Muhammad ngajelaskeun ari iman teh kieu ye, cari iman teh. Anjeun percaya ka Allah. Nah, jadi kahiji nu disebut jalma anu iman teh jalma anu yakin percaya ayana Gusti Allah. Yakin percaya yen nalika hirup teh dipencongok ku Gusti Allah. Anu kadua percaya yen Gusti Allah teh ngutus malaikat. Percaya ayana malaikat, contona aya malaikat Jibril tukang nurunkeun wahyu. Aya malaikat Raqib Atid anu salilana nuliskeun amal urang. Ayana beulah katuhu beulah kenca urang. Gitu. Anu katiluna iman kana kitab-kitab.
percaya yen Gusti Allah teh nurunkeun wahyu di antarana aya Al-Qur'an. Jalma anu iman mah percaya eta Al-Qur'an teh dawuhan Gusti Allah gitu. Nu kaopatna percaya ka rasul-rasul. Di antarana percaya ya Nabi Muhammad teh eta teh utusan Allah gitu. Nu kalimana percaya ayana poe kiamah, aya surga, aya neraka. Anu kagenepna percaya ayana takdir. Sehingga urang kudu ikhlas narima kana takdir. Takdir teh aya nu alus karasana ku urang teh. Aya nu takdir teh karasana teh urang teu ngeunah urang teh kitu. Sodakta cenah kitu ceuk eta tamu teh bener cenah anjeun Muhammad gitu. Para sahabat kan bengong kaget, eta teh ongko nanyakeun gitu. Ongko nyebutkeun bener cenah eta jiga tamu teh jiga anu ngetes ieu mah gitu. Tah ieu pokok-pokok ajaran Islam anu kahiji pokok ajaran Islam teh nyaeta iman teh disebutna terkenal nama rukun iman. Ari rukun teh artina pokok, arkanul iman artina pokok-pokok iman, pokok-pokok kepercayaan. Tah kudu kitu urang teh jadi kudu hate teh ulah galideur kitu percaya bener ayana Allah, ayana malaikat. Percaya urang nuturkeun kana kitab suci yen Al-Qur'an teh padoman hirup urang. Percaya yen Nabi Muhammad teh utusan Allah kudu dipiconto ku urang gitu. Percaya ayana surga jeung neraka. Jeung urang ikhlas narima kana takdir. Nah geus kitu nanya deui, ahbirni ya Muhammad anil Islam. Muhammad cing terangkeun ka kuring ari Islam naon gitu. Nabi Muhammad ngajelaskeun al Islamu ang tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait ini stato ta ilaihi sabila. Tah cenah ari Islam mah kieu cenah kahiji anjeun bersahadat. Nyaeta sahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanu kahiji mah anjeun bersaksi nyakseni yen teu aya deui pangeran salianti Gusti Allah. Jeung nyakseni yen Nabi Muhammad teh eta teh Rasulullah utusan Allah. Tak kahiji ieu disebut Islam mah. Jadi sahadat muka hijina. Urang kan alhamdulillah unggal dinten kan urang sok maca syahadat gitu. Nu kadua watu qimah salat. Nu disebut rukun Islam teh nu kadua ngalaksanakeun ngadegeun salat. Nyaeta salat anu 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi lamun jalma tara salat can Islam. Sok sanajan geus ngaku Islam, berarti can tunduk gitu. Sabab Islam teh kan hartina tunduk, patuh, daek ngalaksanakeun ajaran Islam. Nu katiluna watu tia zakat. Nyaeta mayar zakat. Insyaallah minimal urang nu sok dilaksanakeun paling tidak
zakat fitrah. Da zakat fitrah mah tong boroning nu beunghar, nu miskin ge diparentah kudu mayar zakat fitrah. Da zakat fitrah mah diparentahkeun ka sakur umat Islam. Rek nu fakir, nu miskin, hamba sahaya, budak leutik wae kudu dipangmayarkeun zakatna ku kolotna gitu. Zakat fitrah mah jadi minimal zakat fitrah. Nya urang lamun aya zakat anu sejen zakat harta contona lamun meuli emas sagram ge kudu zakatan gitu. Komo ini makan emas 24 karat 2.800.000 gitu nya. Emas biasa sok dianggo ku urang emas 22 karat ya eta harga di bawah eta aya di 2.200.000. Ya ari emas anu 24 karat mah nu sok dipake dibatangkeun eta mah mahal eta mah gitu. Kadang jakatan sagram oge 2,5%. Lamun emas simpanan mah di jakatanana teh setahun sakali. Ya ai emas anu anggur mah mung sakali. Itu meser jakatan 2,5%. Lamun tina 1 juta 25.000. Lamun 3 juta berarti kan 75.000 nya. Lamun meuli emas upamana harga 3 juta maka zakatna 75.000. Kalau 20 juta 2,5% nya bukan mah 2,5% we gitu. 2,5%. Jadi eta duit anu dipake meuli emas dikalikeun we kan 2,5%. Eta di zakatkeun. Jadi ari emas anggoeun mah sakali. Upami emas kanggo simpanan seperti emas batangan eta mah satahun sakali kah di zakatan. Upami anu disimpen teh dugi kana nisab. Nisabna teh 85 gram. 85 gram gitu. Nya lamun diduitkeun ku ayeuna mah mungkin kurang lebih 200 juta. 23 gitu. Di bawah eta mah teu kedah. Di bawah 85 gram. Jadi lamun urang nyimpen artos tabungan di bank contona lamun eta saimbang jeung 85 gram emas eta artos kudu di zakatan gitu setahun sekali di zakatan. Tah ieu jadi waktu tia zakat nu kaopatna watasuma Ramadana diwajibkeun saum dina bulan Ramadan sabulan. Anu kalimahna watahujjal bait anjeun diparentahkeun pikeun ka Baitullah ngalaksanakeun ibadah haji atawa ngalaksanakeun ibadah umroh gitu. Ini stato ta ilahi sabila eta mah pikeun jalma anu mampu di perjalananana. Tah ieu nu disebat arkanul Islam. Rukun Islam, pokok-pokok Islam. Tatos 2 tanya jadi pokok ajaran Islam teh kahiji iman nu dikumpulkeun dina rukun iman, ieu pekerjaan hati. Anu kadua anu dikumpulkeun dina arkanul Islam, rukun Islam. Ieu mah pagawean awak gitu. Lajeng ahbirni anil ihsan. Muhammad sing terangkeun ka kuring ari ihsan eta naon. Ta ihsan mah ieu teh kualitas jalma anu iman anu Islam geus kelas tinggi imannya. Pangluhur-luhurna kualitas manusia teh di mana geus mencapai kana ihsan gitu. Nya eta ari ihsan mah ihsan mah seurang sapopoe teh ngarasa diponcongo ku Gusti Allah. Kai mah jelema anu kualitasna tertinggi.
ihsan ya. Ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi jalma anu berbuat kebaikan. Jalma berbuat kebaikan ngarasa terus diponcongok erek keur waktu ibadah mah doh keur salat erek sapopoe kitu muamalah. Sabab lamun jalma ngarasa diponcongok ku Gusti Allah kesempatan iraha rek nyeun kamaksiatan da salilana ngarasa di tempo ku Allah diawasi. Jadi ihsan mah kelas kualitas tertinggi gitu. Siapa bisa kieu? Oh sok ngalaksanakeun ajaran Islam tapi can ngarasa diponcongok gitu. Eta teh ngalaksanakeun ajaran Islam teh rada can tepi kana kualitasna teh. Bisa kadang-kadang ngalaksanakeun salat ge kecewas-kecewiis atau kecepas-kecepes gitu nya. Gitu da teu ngarasa di punten teh gitu kan. Itu asal-asalan gitu. Beda jeung jalma anu geus ngarasa yakin diponcongok ku Allah. Jadi salatna teh tangtu bakal bener sesuai jeung ajaran anu diajarkeun ku Allah jeung ku Rasul gitu. Tah ieu urang kudu terus ningkatkeun kualitas ihsan. Gitu berkeyakinan sariring dumading sarengkak saparipolah ngarasa yakin ieu teh hirup teh diponcongok ku Gusti Allah gitu. Jadi iman, Islam, ihsan gitu. Nah saparantos nanyakeun nu tilu rupa gitu. Ieu malaikat teh gitu nanya deui gitu. Akhbirni terangkeun ka kuring gitu. Masaah ira hari kiamat gitu. Tah palbah dieu mah Nabi Muhammad teh ngajawab nu nanya bakal leuwih apal tibatan nu ditanya gitu. Palbah dieu mah Nabi Muhammad teh seolah angkat tangan lah teu tiasa ngajelaskeun nu nanya leuwih apal tibatan anu ditanya gitu. Nah atuh lamun kitu Muhammad terangkeun atuh ka kuring ciri-ciri kiamat geus deukeut. Tah palbah dieu mah Nabi Muhammad nerangkeun cirina kiamat geus deukeut gitu. Kahiji di mana hamba sahaya geus ngalahirkeun dunungan. Urang sapintas malieur nya hamba sahaya ngalahirkeun dunungan gitu. Tah kieu pan bareto mah di zaman Nabi Muhammad loba keneh awewe jadi budak belian jadi hamba sahaya gitu. Tah eta hamba sahaya teh kan aya hamba sahaya anu dihalalkeun berhubungan sebadan jeung majikan kan gitu. Hartina kan lamun hubungan sebadan jeung majikan kan ke anakna teh kan gitu, anak majikan. Tah engke teh kan bisa jadi eta anak majikan teh bakal jadi dunungan kan pengganti bapana gitu. Tah otomatis lamun eta anak teh jadi majikan jadi dunungan maka bakal tutah-titah ka hamba sahaya teh. Jadi padahal eta teh nu dititah-titah teh sok sanajan statusna teh hamba sahaya pada anggar pada teh inung. Jadi tutah-titah suntak-sentak kanu jadi inung. Jadi maksudna kieu cirina akhir zaman mah di mana akhlak geus ruksak. Gitu. Contona anak kakolot ka inung ka bapa geus teu ngahargaan deui. Anak teh wani tutah-titah, wani suntak-sentak. Tah ieu
akhir zaman. Nah kiwari geus loba nu kitu. Anak kakolot wani suntak sentak gitu. Anak kakolot wani tutah titah. Urang berhati-hati ya. Anak teh kakolot teh wani tutah titah. Anak kakolot teh wani suntak sentak. Ya, seperti dunungan wani nyentak itunya kapagawe. Seperti dunungan wani tutah titah kapagawe. Lamun anak geus wani suntak sentak ka inung ka bapa, lamun anak geus wani tutah titah ka inung ka bapa, ieu teh ciri kiamat teh geus deukeut gitu. Nah lajeng anu kaduana ciri nu kadua, di mana jalma fakir jalma miskin contona budak angon geus bala leunghar tapi sombong dugikeun ka berlomba-lomba nyeun imah ge bertingkat-tingkat gitu. Itu hadis eta teh dihijikeun hadis jeung tadi teh jeung pokok-pokok ajaran Islam, iman, Islam, ihsan. Tadi tungtungan ku hadis eta gitu. Di mana jalma fakir, jalma miskin seperti budak angon geus berlomba-lomba nyeun bangunan bertingkat-tingkat tapi jadi kaangkuhan, jadi kasombongan gitu. Amun kieu mah upamana jalma beunghar nyeun bangunan bertingkat alus-alus itu sombong mah teu naon. Da pangabutuh boh keur dirina atanapi keur usaha keur sewakeun nyeun hotel. Tah ieu mah contona jalma OKB orang kaya baru gitu. Kulantaran orang kaya baru tuluy timbul kasombongan gitu. Dugikeun ka berlomba-lomba bermegah gitu. Tah di mana orang-orang fakir, orang-orang miskin geus bala leunghar ayeuna mah berubah. Jadi sebutna ieu perubahan sosial nya. Perubahan sosial di mana boh masyarakat lokal atanapi internasional, nagara anu asalna gurun pasir, nu asalna masyarakatna fakir miskin, tuluy eta nagara teh jadi beunghar kitu nya. Tapi upamana tina eta kabeungharan teh lain syukur kalakah kasombongan. Tah ieu ciri-ciri geus tereh kiamat gitu. Tah ieu bahasan tentang masalah pokok ajaran Islam ya, gitu. Tah teras pasalajengna mah kan tina ieu pokok dikembangkeun da ajaran Islam mah teh sempit. Ajaran Islam teh luas kitu nya. Dugikeun ka supaya jalma-jalma teh salamet kahirupan di dunia, salamet kahirupan di akhirat. Tah sakitu rupina bahasan pokokna. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.